Deuleu tuh pondok pesantren mah. Wah, santri da geus sararieup. Isuk-isuk santri mah beda jeung batur. Kumaha bedana? Batur mah wor ka pabrik, nya nama rongkol keneh. Santri khawarikul adat. Emang piwaliieun atuh santri mah. Geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho. Nu ka kantor, nu ka pabrik, nu ka ladang, jana masih kena kerek. Udang jam 8, budak serpi amat, serpi cak. Kamarananya jelemanya, nu ka pabrik geus di pabrik, nu ka kantor geus di kantor, anu ka ladang geus di ladang, babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis, nyana mah hudang teh geus usah saha. Ceknya serpi amat ieu. Jelema ka pondok de kerek deui. Khawarikul adat. Santri tenang, teu nyahoeun urusan politik, nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi. Teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang teu nyahoeun nya nama. Kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur neuk mulai ngasukeun kitu asas tunggal. Tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasukeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia. Kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasukeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu. Teu nyahoeun sapodo urusan kos kitu ieu. Penting mah aing ngaji, salat, aya nu paeh nyalakeun shalawat beres. Santri mah kahirupan geus beda nya mah tuh. Isuk-isuk di jandela kieu beta. Di jandela mandi encan oncan. Santri. Neleukeun anu liwat cek nyana neuk kamarana jelema eta ku sararibuk teuing blon cek nyana teu percaya ka Allah. Waduh. Santri geus hebat jasa pokona geus. Nyahoeun urang lemburna ge bawa si Asep teh masantren padahal di pondok nama tilok ngaji. Datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik. Sia lain diustadkeun. Tungtung na meundeup main bola isin bae aing. Padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun. 3 tahun tad ira balik. Haju diperbasalahkeun deui. Diomongkeun di lemburna si eta mah nya masa depanna jakna surem. Kunaon teu bae sakola teu digawean teu kumaha masa depan. Si Asep make daek-daek masantren surem masa depan. Awewe ge ditanya embungeun. Lamun aya SMS ti si Asep embung, cek awewe surem masa depan. Teu daekeun. Blon biasa terdaikit. Padahal masantri masa depanna ngaleuwihan SBY, ngaleuwihan Habibie, ngaleuwihan Pak Harto. Kumaha emang SBY mangan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae. Habibie produksi anu jang pitayeun. Santri masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti. Ulah dikira santri masa depan melejit dalam meninggalkan dunia. Weh, nanti di mahsyar bagaimana kita nanti? Eta masa depan anu hakiki. Ya, urusan di dunia mah tadi dipimpin ku negara bakal dalahar bae. Jadahar mah neangan sorangan, lain titah kulura. Tapi engke di akhirat. Tuh si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae. Merenungnya ngaji tilok non tilok. Menang 5 tahun genep tahun siep kadeleuna. Lembur geus mulai memperhatikan si Asep. Nu teh tadina ku urang lembur dicemooh pajar masa depanan. Baik kuari ngayakeun muludan. Asep ditabalik. Kunaon yang jadi protokol yuk protokol. Keseueun
kudunya dalil mulai tadi nama diomongkan digunjingkan teboga masa depan kuari asep kita balik ke asep naon muludan protokol ya siap iya patut jadi protokol atuh mulainya jadi protokol. Saudara-saudara, alhamdulillahirabbil pada malam ini kita mengadakan takziman wa takriman. Wih, hebat atuh si Asep atuh. Di pondok naganya mah ngabaca bae pan. Ngaji henteu ngabaca bae. Eleh beo mah. Kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan. Ternyata sanggesta sambutan Kori itu datang Sep. Kori jangan batalkan siapa siap. Sep geus bingung aing protokolnya Kori. Tapi teu eleh gelengnya. Lah aing di pondok aja sok ngayang-ngayang aing. Langsungnya nah, hei sabisa-bisanya nah. Woi. Cak awewe teh aja bisa ada si Asepnya. Kamari mah ku aing SMS teh ditarima. Ku aing kuari dek dibalesan atuh mulai geus. Mulai geus. Nu boga anak parawan geus ngadegetan bae. Saya pula ka mana? Jati lo ka mana? Geus beres jana jadi Kori. Mubalik ngabatalkeun. Cek Haji Podoli saya tidak bisa matang. Terperangkap macet. Lanjut saja. Bebe Jasep, ya iya Haji Podoli itu bisa datang, macet didoyong, macet total kontainer. Aku batu, Asep bela ceramah siap. Yana napas lagi ya. Cilok mundur santri. Alah, aing nyaritakeun sagadang pecang ae gila. Jeung monyet geus bisa aing lah. Muludan geus nya de beres amplop 3 protokol Kori eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkeun begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun komo 10 tahun manggeus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun Cep ulan si aya di mah aya tutu mang anu paeh aju paeh si bebeja ka aing pangmandiankeun Cep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap kira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing paeh banjennya nu geus paeh banjen teu ngalawan ayo geus pokona main guyur-guyur bae geus kilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna terisolir jana mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh eta kos kitu tapi keindahan jadi santri Masya Allah lapar karak masak isikan golot cak babaturan ieu urang pan sangu doang eueunan tenang jeung aing mah ulah sok hese-hese lain kitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah kan santri mah peuting masakna cak babaturanana ieu urang lauk asin teu boga bawang teu boga mah nya sangu doang sia mah tenang cak aing tenang ke aing ka dieu sagedeun gorenganan kotok babaturan siap urusan ku sia tah kotok saya tah ulah ngomong ayo hija sia bisaan emang geriraha ieu sia teh meuli ayo baheula goreng beres golotrokeun nu bogana hudangkeun mang hudang dahar jeung aing ayo sia boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya hahaha bae seserian
menang sampai dua pai kotok ai gamah. Legit siapa barunya? Iya tanu di dahar ku sia teh. Goblok, sia goblok. Oh masalah santri. Guys, salaman, geus beres. Ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing. Cak kahirupan santri mah indah jasa, ngeunaheun nikmat jasa. Hese. Pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna mun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup. Emang kumaha gitu? Disana ka mana? Balik. Dek balik. Heeh. Nek nanti sagadeng doang aing balik. Ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae. Cak babaturan baju aing ka mana? Samping eueuh baju orang dibawa balik hujan. Menang saminggu datang di sini mah baju aing dibawa ku aing. Aing kalotor pake benges tenang asa nu nyana bae. Teu kahirupan santri masyaallah nikmat jasa nu mantak. Moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri. Ngilaheun geus masalah. Masalah. Hiji bae ngaji, salat, ngaji, salat, ngaji, salat. Datang ke waktuna sabulan, kolot ingeteun teu ka aing. Can dikiriman dibodem ku sia kolot. Galakannya na blow on. Masya Allah. Tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus. Entak teu kacampuran. Deuk aya nu sakola ulah, aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah. Kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren. Engke nanya anak kacampuran isme sakola. Ulah sakola mah sakola bae geus kaditu. Anti sakola lain anti. Ieu deuk dijadikeun pelopor musalla. Pelopor. Lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu engke teu bagus nyebut dodna. Engke na walad doholi. Ieu mah kena buleut dodna walad takos gitu wadek disalapkan yes kubatur di ortodok kajen diburut kajen dibuduk emang asli buduk masalah tapi deuleu hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam. Geus jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake. Eta geus kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang caritana. Ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti. Antaran diukur salat barang sholat maghrib barita saat maghrib jelema garendut ya carici di nanya di ditu Tangerang belah ditutu nanya ini nunggu siapa nunggu imam teu kebal bener imamna sakabah teh jata murid aing imam ternyata teh neuleuh biasa we ngimaman beres barang neuleuh orang imam teh urusan jadi dia terus ngobrol di hareupeun masjid sia bisa jadi ngimaman di dieu ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengikeun ngadenge jarapi teh babacaanana terapi kita jadi imam tadi nembung ngaju daek ke belah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun aju kuari jadi imam di dia alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari di Tanjung Priuk di dina luca lece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk memeh ngaji wudu keula 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri tah eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit
wari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah. Masya Allah aja ikhlas santri mati lo kayak yang dibayar ayo letik macam naon. Masya Allah. Iyalah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mendak daek mas santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran mas santrenkeun anak bae ge jang mawanya ka surga geus cukup. Ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya dua rupa. Nomor kahiji anu jihad di medan laga perang, nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah li'ilai kalimatillah ngaji teh jadi tentara Allah. Urang mah kuring ngaji saminggu sekali santri monggal poe subuh ngaji lohor ngaji asar ngaji nu ngaji mah nu teu jadi aja diantep bae deh ku kiai da di mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh. Iya di mamana ge tilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok di Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, datang ke Sukabumi tilok aya kiai ngitahan ngaji budak sia ngaji tilok daek los terus bodoh sia jang sia ieu sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu naon teu acan balik bae los acan pindah los sama kumaha sia bae tapi hasilna kok beda pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh nu mantak nyana haju leuleus di hatena leuleus sakalina teu leuleus balik tuh. Jadi beda salap mah